Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha, patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna lebet ka pangajaran 2 nyaeta resep miara sato. Hartosnya suka miara hewan. Sateacan diajar, hayu urang bacakeun heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 18 aya ngaregepkeun carita. Regepkeun ya. Ibu guru bade macakeun caritana. Japati sajodo boga tisna, dikukut ti anakna keneh. Asal nama tacan bisa hiber. Anak Japati disebut piyik. Karesep tisna miara sato. Diurus mani tulaten pisan, tara tepi kaelat maraban. Sabab bisi matak jadi dosa. Artinya Japati sepasang punya tisna, diurus dari masih kecil. Sebelumnya Japati itu belum bisa terbang. Anak Japati disebut dengan piyik. Kesukaan Tisna yaitu melihara hewan. Tisna suka mengurus hewan dengan telaten. Tidak lupa, tidak pernah telat untuk ngasih makan karena Tisna takut jadi dosa. Nah, saatos ngaregepkeun carita kangge tugasna anak soleh-soleha biasa ngajawab latihan nu aya di halaman 20 nomor hiji dugi ka nomor 8. Jawaban tiasa diserat langsung di buku paket. Jawaban kedah dikintun ka ibu ke di parios pas pertemuan tatap muka di sekolah. Panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.